Asal pikiran masih aya, hati masih aya, wajib sholat. Ya. Ayo mah jag-jag kene jajak beljag kumaha ninggalkeun sholatnya sabunga-bunga we. Kenapa teh sholat? Kalotor pakaianna berarti bukan sholatnya. Ya kumaha kalotor? Ini cek masjid teh yuk. Ngajak aya sarung. Naon? Ki aki geus kolot tinggalkeun sholat. Cuma cengir kan dikeun bunga. Cabok wae cenah mah teh. Maha suci Allah, maha besar, hikmat jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Asalisu ari nomor katiluna rukun salat nu 17 sabada kamari kahiji kadua tos. Asalisu nomor katiluna eta al qiyamu nangtung. Nomor katilu rukun salat teh nangtung alal qadiri kasih qadir. Salah si qadir teh jalma nu mampu ka nangtung. Ya, lain kasih Yusuf. Pil pardi tapi dina salat fardu. Jadi nangtung teh termasuk rukun salat keur jalma nu kawasan mampu nangtungna. Berarti lamun keur jalma anu teu mampu nangtung mah rukun salat ngan 16. Da teu bisa nangtung aja ke salat teh. Berarti ke jelema eta ngan 16 teu aya nangtung berarti kitu. Saperti dina wudu, anggota wudu sabaraha? Halo. Anggota wudu sabaraha? Aya opat. Naon? Wajah, tangan, sirah, sampean. Tapi ketika dalam keadaan tertentu bisa jadi ngurangan. Nanti lu misalkan keur jalma nu diciptakeun teu gaduh tangan. Tiap tangan ti dieu, tiap tangan bisa ti dieu teh aya. Berarti anggota wudu kan? Nanti lu udah tiap tangan. Mun teh kaki deui ngan dua. Aya jalmi ciptakeun teu aya tanganan teh kakian dua teh aya. Berarti anggota wudu kan? Ngan dua. Wajah jeung sirah. Mun teh sirahan? Tah, balik ka masalah itu ya. Rukun salat nomor katilu nangtung khusus ke jalma anu mampu ka nangtungna. Naon nangtung teh? Nah, ulama kok dijelaskeun ya. Huwa nasbu faqaridorihi ngalempengkeun tulang tonggong nangtung teh. Lempeng ajeg nya. Aidomi tegasna tonggong. Wain atraqarasahu sanajan nungkul ke sirah. Tulang tonggong ti dieu tanya sampai kana luhureun cungcurungan tulang tonggong tas sing lempeng aja kieu. Sanajan sirah mah tungkul, tetep nangtung disebutna kitu. Bisa nangtung nama tapi kudu dibantuan. Walau qadaru ala dzalika bimu'inin biujrati mislin misalkan nama. Bisa nangtung tetapi lamun aya nu ngahudangkeun. Mun eueuh ngahudangkeun teu bisa nangtung teh. Kudu tah. Tapi cenah biujratin kudu muruhan jelema. Sakira-kira urang boga hartana kawas urang kewajiban zakat fitrah. Ketika datang kewajiban zakat fitrah malam lebaran, urang boga jeung isukan lebaran teh sangueun teh boga wajib kumaha zakat. Tapi nu boga sangueun pakai nyanggu wae. Ya. Urangnya lamun dia duit teh cukup jeung isukan teh cukup ya aya leuwihna pake bulan jelema keur nangtung ke urang. Nangtung ceklan bisa nangtung teh ceklan ku jelema. Ya, sok kudu dipake kitu. Ya. Anu leuwih teu niat ya. Tapi pal muinu ai nangtung teh ya yajibuna ibtidaan ladawaman mimiti nangkul teh sailana teu kudu cekang kieu henteu. Urang ke salat teu kuat nangtungna. Aya misalkan nitah ceng panghudangkeun. Kayak lamun geus niat salat ya.
Pangudangkeun, ulang usolli Allahu Akbar kita. Teu ceklan teh teu kitu mah. Tapi lamun ayeuna kudu ceklan kalau teu ceklan teh orang peol misalkan gitu, teu kudu eta mah. Teu kudu diceklan wae gitu maksudnya. Nyawa sabab berarti lamun kitu mah geus teu mampu kanang tuh kitu nya. Tah, tangna kewajiban nangtungna salat teh hadis Kanjeng Rasul teh ka sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran teh anjeunna gadua penyakit. Penyakit bawasir. Kang bawasir? Wasir Kang. Nah, eta begitu. Ya. Saur Kanjeng Rasul ka sahabat teh hadisna nya. Sholli qaiman sok salat teh bae nangtung. Pailam tastati paqaidan maka lamun teu kuat nangtung bae diuk. Pailam tastati pa ala janbin lamun teu kuat bae diuk make gigir berarti nyengigir, make gigir badan. Lamun teu kuat keneh wae boleh bari nangkarak. Mun teu kuat keneh wae silakan sa mampuna sabab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal mere syariat, moal mere kewajiban ibadah di luar kemampuan urang. Tuh, ada ulama ke ayat ieu karena sembarangan. Panjenengan teh geuning, Allah moal mere musibah di luar kemampuan urang. Lain ayat eta mah kadinya. Ayat eta mah Allah moal mere kewajiban ibadah di luar kemampuan urang. Urang salat dipuji-puji teuing moal di luar kemampuan urang. Puasa dipuji-puji moal katanya lain karena masalah musibah lain. Nah. Ya lamun teu mampu teh kumaha nangtung boleh sambil duduk ya. Lamun teu mampu duduk nyangigir. Lamun teu nyangigir nangkarak. Mun teu nangkarak kumaha wae mampuna sok. Dina sare teh dina kasur teh agus teu puka malam malikna geus teu lulus teh lamun di budak bakal nyampai misalkan sama di jajan-jalan nya geus sok sama kemampuan wae ya asal pikiran masih aya hate masih aya wajib salat ya ayo mah jag-jag keneh jajag beujag kumaha ninggalkeun salatnya sabunga-bunga wae nya teh salat kalotor pakaiana berarti moal salatnya ya kumaha kalotor ini cek ka cek teh wajib aya sarung naon ki aki geus kolot tinggalkeun salat cuma cengir kan juga bunga cabok wae cenah gitu. Bahasa pernah jadikan jelema kieu tah. Aki-aki geus cebrog aki-aki buat moal salat buat pajangan teh udah kalotor cenah. Ada cabok cenah mah teh. Eta Imran teh sahabat Nabi tadi teh termasuk gegedena para sahabat anjeunna gering. Waktu gering sok aya malaikat dongkap tuluy ngadoakeun ka mata salam kasih ka Imran teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Unggal isuk malaikat datang, unggal burit mereka datang. Nya mata salam ka eta. Sanggeus ka Rasul didoakeun supaya cager we. Cager malaikat teu datang deui. Eueuh mata salam malaikat teh kitu. Rasul atuh eueuh saeuna geus kahijab malaikat teh teu datang deui. Atuh aya geuning deui lah. Meh malaikat beda datang sih mata salam ka wing. Hese malaikat hayang maca salam ka urang. Nya meta geuring dia aja teh ka Rasul tah. Aya geus palama ada lahu maruduhu sanggeus balik di geuringna adat lahu malaikat datang deui malaikat ge. Kadoakeun deui nya. Wa payustajabu addu'u dari ismihi karamatan lahu. Jadi kitu aya jalma nu dibere geuring. Keur geuring mah sok daek zikir da ingat ka maot teh. Istighfar astagfirullah. Geus cager istana zikir deui. Nanti uing tadi zikirnya hayang geuning di belah cenah mah zikir aya di mana kitu. Lajeng parun hiji cabang. Laotoroa lamun datang ieu teu bisa nangtung teh datangna teh pias teh salat di tengah-tengah salat. Aikeun awalna mah nangtung bisa nangtung. Ngarwak kadua waktu rek hudang tayat awal. Teu bisa lulus kieu badan teh. Kumaha eta? Ata bimakdurihi maka sok sakawasan urang we langsung gek diuk dinya. Kan seperti orang salat subuh misalkan ya. Rakaat kaji mah jag-jag aja biasa. Kan rakaat kedua kana tangan penyakit. Itu bisa nangtung teh. Geus nang maksa nangtung gagaleongan tibatan tinggal jolong berak pecalik besok teh. Ya atau biasa tengah-tengah salat.
Wa tajibu al qiraatu fi wil ajiji. Tah wajib baca maca Fatihahna ketika keur turun karek diuk teh. Lamun urang geus nangtung keur maca Fatihah wadheug lulus berkos bari diuk maca Fatihahna teh bari diuk nya. Saperti lamun jalma ayeuna teu mampu nangtung, teu bisa nangtung rakaat pertama, rakaat kedua aja rujuk bisa, wajib kudu nangtung. Nah, sebaliknya tadi teh. Urang waktu subuh teh rakaat kahiji teh, asa ibadah teh sagala geus balik salik. Aya menang sarakaat, sujud kieu bisa dia. Ajak joge udah nangtung, wajib teh lamun kadua kadatangan bisa mah sebaliknya tadi. Aya tadi mah lamun kadatangan panyakitna tengah-tengah sok samampuna nu kadatangan leungit penyakit tengah-tengah wajib hudangna kitu nya. Kantos. Wa kharaja bil fardi sareng kala qaluhu al qadiri nu maksud qadir ka jalma kanu kawasa teh berarti jalma teu kawasa mah meunang hanteu tenang tung. Wa kharaja bil fardi sareng ku kalimat fardu teh atuh kalimat sunat mah palil qadiri alal qiyami paluhu meunang ka jalma anu kawasa nangtung hanteu nangtung keur dina salat sunat bisa nangtung moal rek bae diuk wae meunang keur salat sunat mah taraweh gancang capek diuk wae lah bisa nangtung mah teu naon ya, kan cuman lamun jalma mampu nangtung ieu kala diuk ke salat sunatnya aya salat fardu pada wajibna wajib ieu ke salat sunat diuk misalkan teh mah sah meunang cua pahala setengah tim nangtung gitu. Lamun memang teu mampu nangtung kala diuk anggar pahalana sampai tadi sunat qobliyah subuh wah dah kasih kemarin sadar teh hoream lah moal nangtung diuk ke salat biasa salat tapi nya mampu sabenerna nangtung pahala setengah itu ternyata ai urang taranya ai mampu kae mah tuh tarang ngajakeun diuknya kecuali lamun teu mampunya ai budak sakti mah haja nyawa ilmunya teh meunang lah cenah kitu ngajakeun salat dari badari diuk teh teh nya mah teu kuat ngajakeun ngamakeun ilmu we ajak ilmu meunang cenah kitu nah kitu bahkan bae diuk bae nyangigir bae nangkarak meunang ka jalma nu kawasan nangtung dia salat sunat mah meunang gitu coba sekali teh nu bisa nangtung, teu nangtung kala diuk satengahna tina nangtung. Mun kala goler satengahna tina diuk. Kana karar setengahna tina goler. Kalah beki leutik wae. Tu awalas gede peureup, pahalana sabelahna ka saparapatna sapasi beki leutik wae. Aya teh kalaka long namanya. Tapi teh jalma lamun tadi teh bisa nangtung ieu kalah diuk wajib ketika ruku sujud mah kudu sampurna. Bingung ieu ieu teh. Para jalma model kana anu geuring mah teu bisa nangtung teh bari diuk salat kieu nya bari ton. Tahiyat awalnya kieu salat kieu. Oke, lamun mampu rukuna ruku kieu nya. Sujud mah sujud tapi kana biasa sujud mah. Ruku anu sakieu ruku ke sujud mah sujud biasa. Tanya lamun ayeuna sujud teu bisa kitu nya bae ruku kieu ke sujud kieu misalkan teh leuwih diharap ai bisa mah kudu kahanap sujud mah bahkan lamun jalma salat sunat bisa bae nangtung ya kala diuk tadi teh sati heureuy teh ieu kieu rukuna kudu hudah heula ruku ke diuk deui sujudna kudu sujud teh bisa kita kudu kitu ripuh daripada bener mah mending keneh nangtung biasa diweuh-weuh teuing nya gitu. Lajeng kanyahukeun anal kiamah abdulul arkan sanyana nangtung teh apang abdolna rukun salat rukun 17 teh mau diurutkeun tingkatan martabatna pang tinggina teh nangtung matak disunatkeun ke salat teh nangtung dalila maksudna babacaan sing dalila kalau salat sorangan mah suratna sing panjang gitu ya maka hiji Ali Imran maka hiji teh gitu atau menang sajud suratna teh rakaat kahiji menang sajud kadua sajud wajud gitu nangtung teh sunatna dalila Rapang sae sena rukun
nangtung. Atuh lamun ayeuna urang teu bisa nangtung ganti ku diuk misalkan namanya Abdul nanti pindah ka dinya. Santos nangtung summa sujud ulang sujud. Martabat kedua sujud. Martabat katilu ruku. Summa ruku. Martabat kaopat summa litidal. Nah cek tadi teh patakwilu fil qiyami abdolun. Ari lila keur nangtung leuwih abdol. Eta kesuatu sing lila nangtung teh nya. Lamun sorangan. Lamun kira-kira berjamaah mah si imam teh, mun imam kudu ngeta izin heula ka mamu. Mamun, ke wang lila babacana uang sajudnya. Cek mamu teh, ulah lah da wi rek kaleuweung. Ulah wi rek ka pasar. Itu ninggalkeun cucieun. Teu meunang di lila ke imam gitu. Kudu ngeta izin ka mamuna. Nya mun lila teh gitu. Nah, lila dina nangtung, lila dina sujud, lila dina ruku, lila dina itidal eta sunatna. Makanya ya upami kurang ke sujud akhir tiap salat. Nya salat mana wae sujud terakhir. Memeh naon? Memeh atahiyat sok geus beres subhanallahil a'la biyam tilu kali teh urang berdoa dieu nya. Ya, berdoa sakahayang urang. Tapi doa saya ulah nyilakakeun batur. Ulah nya kagorengan ulah. Si anu sing cilaka ulah gitu mah. Urang eta Gusti abi nyungkeun harta anu seueur. Gusti abi nyungkeun dilancarkeun usaha. Gusti budak abi rek ujian yang diluluskeun. Gusti ibu abi keur geuring hayang disehatkeun. Doa naon sok? Tah dina sujud terakhir tiap salat termasuk. Doa afdol dinya waktuna satu ijabah. Memeh tahiyat akhir gitu nya. Kumaha perjanjian sama imamna? Cek imam teh kayak sujud terakhir uang sujud dila 5 menitnya. Misalkan mah kitu. Sok manfaatkeun waktu dinya. Ya. Tah nomor katilu rukun salat teh nangtung nya. Insyaallah enjing lanjutkeun kanu nomor kaopatna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.